dipecat aing. Naon dia aya? Aku dah. Aing kerasa amat ya. Dan kayak masih bebek capek kayaknya balik macul. Lah. Man apa alamat itu man? Dimana ya? Aing nyaho salusina bete capek kayak masih bebek. Dibega tak mau aing motor masa kedeung mah. Apes ya atau panggil aing. Juga ngegelo ngomong sorangan nanya tuh. Enggak apa tuh alamatnya. Nah coba ngaku aing. Ieu mah lieur mang. Semua apa mun ku aing dibere nyaho kieu mah kudu dianterkeun. Terus kumaha tuh orangnya paket hiji deui mah kami jalan lieur mah kumaha? Kunaon mah? Jadi beuteung aing mang euy. Tang bulan meureun maneh mah man. Eta sia, dikira aing bikang kudu datang bulan mah. Geus aing minjem motor sia sakeureung. Naon ini motor aing? Buru sakeureung we. Geus teu kuat ya. Ambu mah buru-buru teh aing paket hiji deui. Ih, sia mah. Minjem mah sakeureung lah. Mah aing keur buru-buru yeun nganterkeun paket. Pelit amat sih sia. Sakeudeung we geus di ujung ya bisa keluar manten ya. Aing mah nyoker buru-buru teh paket. Juk atuh tapi tong lilat deui. Nah, kitu atuh tuh aing saya keluar tuh. Ih, juk kadang tong keluar dina juga. Oke, santuy. Aing ngomongin alat teuing sama dagon we di dieu nya. Sok. Si doyok kamananya geus beurang kieu ieu teh jelema. Tapi can ka dieu buah sare kitu eta jelema. Manya sare itu jam 12. Ayeuna jam 12 deui. Kor pae aing mah. Kayak mun pae meureun ngajung curiga. Jadi teh aing eta katanya nyamper daulina jeung aing wae. Yang ih sieu we aing we. Goblok eta jelema pecus teh sia teh kana motor teh. Anggih aing dicekek lobor sia hah. Si goblok kamarnya menelihat kesel dah ih. Beb, saker naon da kalawi? Repos buat sakala ada saeutik luhur. Juga aing sia mah ka dieu. Atur piraku we beb, aing teh ka dieu mah bisa muriang 70 teh aing beb. Geus ayo urang jalan-jalan. Jalan-jalan ke mana? Geus hayu we. Siapa motor? Nya mau atuh goblok. Siapa dulu itu di tukang yang mau motor. Tak gitu, aing sarila bukannya siang leumpang we jeung leumpang. Aing ge hayang tiga batur atuh naik motor kana motor mau motoran. Geus atuh ayo lah. Tuh. Hari ieu motor saman. Motor tukang paket beb. Wah ini culik heula sakedeung. Teh hideung sia mah betul keur gawe diinjam motorna. Emang geus hideung. Cenah sia yang kana motor. Giliran geus aya motorna, salah keneh we. Rungkat bege. Ih, masih we ah. Ayeuna sieun ngajak aing ulin ka mana? Purin di lembur we beb. Urang muter-muteran lembur. Sia mah mending ngajak aing ulin teh mau motor di lembur wae. Coba aja ke kafe atau ke pantai. Mene gaya sama ke seorang kota wae. Orang lembur mah ulina di kebon ya. Ngoret, macul, ulina jeung rai taneuh. Geus ayo lah. Ih, nyanggeus ayo tuh. Oke, siap. Berang-berang makan coklat, berang skuy. Ih, Bantu dorong atuh. bong. Ih, sakumaha sih? Beb, Tinggal sorangan. ampun sama. Nah, ieu naik motor atunya. Kamu angkap. Wah, bau. Si goblok teh lilang motor teh nya ieu. Ieu geus paket hiji deui aing baru dipecat aing teang deui mah. Yo, ka mana tuh yo? Aing mau batur jadi usrok kuring senang. Woi. Goblok eta jelema sia. Tah 3 kali mungkin sekali deui sia menang gelas tah. Aing geus 2 kali. Goblok jelema teh. Jadi Riki aing jang gimana? Tuh bieu maka ditu deuleu tuh aing anjir katubruk nempo. Teh hideung geus 2 kali tah hiji deui teh menang gelas tah. Kemana? Deui sia mah loba nanya teh ngasu aing mah. Geus tanggo di bejaan ka ditu teh.
Aduh, aing mah bisa-bisa dipecat aing mah kieu carana mah. Aisyah nanaonan nean si Iman bogo ka si Iman. Geuleuh teuing aing bogo ka si Iman. Terus aing dipake geura. Lagian caman dibikin ka si Iman nya si Iman mah rada edan jelemana. Itu dah sieun dicekek. Ih, bisa ieu tuh bantuan yang anu ieu. Geus bantuan tempo tuh aing geus 2 kali tah mudahan kaserepet ku jelema eta. Pokona kurang talian kapange. Ayolah, kuman jelema kitu mah. Nah, si Bang. Siang mama motor sih kan urang main aing. Sanu nubruk sanu halangan. Ih, henteu beb, atuh eta mah manehna we ngahalangan bae. Geus aing nya urang. Gitu kan balik sama beb. Baby. Baby. Aing istirahat ah. Oh itu tuh. Mana? Iman. Tuh, ayo samberkeun. Ayo. Aing sia. Musol jadi nalah. Siapa nabrak aing 2 kali, sekali dia 3 kali menang gelas ya. Tuh ini mana mah tadi kayak motor segodong tapi lila nih. Motor. Kalah tuh lagi kajawab nu mana ye, hiji-hiji gerak. Sia we jawab nu mana. Jangan saya jawab segala. Sok. Oh, hapro jang, tadi teh sang modal. Teu kuat aing geus ujung ya. Lalu hiji cenah. Ih, uji teh. Ayeuna sia nya. Hampura tadi aing geus balas modal. Terus mereka bagi si Bebek yang ulin yang geus kuat dipake ya motorna ulin si Bebek. Ah, sia mah balasan sama teh hidang sia. Sia tah erek-erek mungkin dipecat euy. Naon ya? Ampun dah. Hah? Ya, sudah berkembang Aisyah, nama Aisyah.